7 perkara. Tajri eta bakal ngocor ya sabun lil abdi pikeun si abid si hamba. Wahwa bari ari abdi eta pikobrihi di pakuburan abdi. 7 rupa perkara bakal terus ngocor sanajan jalmana geus aya di pakuburan. Man tegasna kahiji jalma alima allama ilma nu ngajarkeun kana ilmu au karo atawa ngagali nahron kana sumur au haparo atawa ngagali bi'ron kana sumur. Nahron mah sumur nu sok ngalir wahangan, bi'ron mah sumur galian. Au gorsa nahlan atawa melak kana korma. Au bana atawa ngabangun masjidan kana masjid. Au warosa atawa ngawariskeun mushapan kana mushaf Al-Qur'an. Au taroka atawa ninggalkeun itu si eman walidan ka di budak. Yastagfiru anu mangmentakeun hampura waladan tadi tanya waladan ka budak. Yastagfiru anu mangmentakeun hampura walad lahu ka itu eman ba'da mautihi dina sabada mautna eman. Wa muslimun sareng ngaluarkeun Imam Muslim Nabi Hurairah tampit ti Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arios kangnya Nabi bayana tetep antara kami rajulun ari aya hiji lalaki bipalatin di hiji sampalan di hiji tegalan tanah kosong minal ardi tina tanah pasami'a maka nguping itu rajul sautan kana hiji sora pisahabatin nu tetep dina mega yaqulu bari nyarios itu sautan iski kudu nyiraman anjeun hadikota pulanin kana hadikoh teh kebon korma na seseorang mangpulan patanha maka madep naon dalika sahabu itu mega beuki deukeut pa progo maka nyicikeun itu sahab ma'ahu kana caina sahab fi harrihi dina tanah panas paidan dina nalikana aprogo surjatun ayat cai ngalir sarjatun ayat cai anu ngocor ngalir mintil kasiroji tina itu lubang liang kodis tau abad tetela minuhan pinuh naon dalikal ma kalawan itu cai pata tabiatul we cenah ngikuti nuturkeun itu si rajul almaa kana cai dituturkeun ngocorna cai teh paidan maka eta dina nalikana dalikal ma rajulun aya hiji lalaki keur nuturkeun cai teh ko imun nuker ngadeg pi hadikotihi di kebon kormana itu si rajul ngadeg we yuhawilu bari ngalirkeun itu si rajul nu kadua tadi rajulan nu kahiji aya rajul nu kadua tah almaa kana cai alirkeun cai teh bimusahatihi kalawan dampalna itu si rajul nu kadua nu neme faqala maka nyarita itu si rajul lahu karojulan nu tadi rajulun karojulan ya Abdallah hei Abdallah
Ma'ari naon ismuka eta ngaran anjeun? Qala ngucap itu si rajul fulanul ismi eta fulan tegasna ngaran. Allah disami'a anu nguping yeula dipisah bati dina mega faqala maka ngucap si rajul lahu ka rajulan ya Abdallah hei Abdallah lima tas'alani karena naon cenah menta anjeun ka kami anismi punten tas'alani nanyakeun anjeun ka kami anismi tina ngaran kuring naon make kudu tatanya cenah teh Qala ngajawab itu si rajul ini sanyana kuring sami tu nguping kuring sautan kana sora pisahabi dina jero mega alladzi hada anu ari ieu ladi eta mauhu caina ladi yaqulu bari nyarita bari nyarita cenah itu tadi sautan teh iski kudu nyiram cenah anjeun hadi kota pulanin kana kebon kormana si pulanil ismi ngaranna pamatasnau maka kana naon tasnau migawe anjeun pihak dina itu hadi koti pulan qala ngawaler ngajawab itu si pulan ama idakul ta anapun di mana-mana ngucap anjeun hada kana ieu Pak ini karena sanyana kami angduru ningali kuring ilama kana perkara ya haruju nu kaluar itu ma min hatina itu sahab atas sodaku maka nyodakohkeun cenah kuring bisulusihi kalawan sapertilu na emak wa akala jeung nuang kuring anak tegesna sayah wa iyali jeung keluarga kuring sulusan kana sapertilu wa arudu jeung ngabalikeun deui kuring pihak dina itu tadi teh naon itu hadikoh sulusan kana sapertilu wa ibnu misriyu sareng ngaluarkeun ibnu misri an ibni abbasin katampit ibnu abbas kana anan nabiya sanyana kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qala nyarios kangjeng nabi saur kangjeng nabi teh ata geus datang sahasa ilunu anu menta jajaluk imroatan kahiji awewe wapi pamiha sareng eta tetep dina bahamna itu imroah lukmatun ari sahuapan karang ngahuap Pahrojat maka ngaluarkeun imroah al-lukmata kana huapanana panawalat hak maka maparinkeun ka imroah maparinkeun si imroah hak kana itu lukmah as-saila kanu menta keur kakarage sahuap cek urang aya nu menta dibikeun we cenah palam talbis maka henteu palam talbis maka teu cicing lila min an rujikot tina yen tadirijkian si imroah gulaman kana hiji budak tadina teh teu bogeun lalaki ngan ku kabarokahan sodakoh padahal geus dihuapkeun ngan aya nu menta dibikeun pek teh teu kungsi lila cenah rujikot dirijkian si imroah gulaman kana hiji budak lalaki palama taro'a maka samangsa-mangsa ngoronang itu gulaman keur usum ngoronang cek urang budak lalaki teh jaa torojol teh datang naon dibun ajag budak keur ngoronang teh jol ajag pah tamalahu maka mawa itu dibun ka itu gulaman dibawa tah orok keur ngoronang teh ku ajag pahorojat maka keluar itu imroah takdu mapai itu imroah bi asari dibi dina tapakna ajag
terus dipapai sugan kapangih cenah aya tapakna dipapai-papai teh wahya sareng ari tu imro'ah takulu ngucap imro'ah ibni maparinkeun ajeun ka putra anak ka putra pambeget kami ibni cek urang magorowokan maparinkeun anjeun ka anak lalaki kuring cek eta si istri bari mapai tapakna ajag pa amaro teras we miwarang saha Allah Gusti Allah taala malakan ka hiji malaikat gak jeleng teh malaikat ulhiko anu nyusul itu malakan adi bakan ajag nitah malaikat tasina nyusul itu ajag pajadaba mangka naon urang mah keluar ngaluarkeun itu dibun asobia ka budak teh min pihi tina sungutna diutahkeun orolo teh keur dilegleg meureun budak teh duka sagede kumaha ajagna nya orok dilegleg gede usaha gede arul dikerekep ku ajag dikeluarkeun tah diutahkeun deui waqala sareng ngucap ngadawuh Gusti Allah kul ucapkeun ku anjeun malaikat ka malak tadi li ummihi ka inungna budak Allahu yukriuka ari Gusti Allah eta macakeun yukriuki Allahu ari Gusti Allah yukriuki eta macakeun Allah ka anjeun assalama kana salam coba hiji istri di salaman ku Gusti Allah dititipkeun ka malaikat kul ucapkeun ku anjeun hadihi ari ieu tadita lukmatan eta huapan bilukmatin ku sahuapan deui tadi sodakoh ku sahuapan dibalas deui ku sahuapan budak geus digelong ku ajag dikaluarkeun deui Wabnu Najarin sareng Wabnu Najar sareng ngaluarkeun Ibnu Najar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala eta nyarios Kangjeng Nabi kana bukti Kangjeng Nabi piman kana bukti piman eta tetep di jalma kana nu bukti man qoblakum anu tetep sameh aranjeun saha rajulun aya hiji lalaki yati anu datang si rajul waqro ngadatangan wakro toirin karena sayang manuk. Ieu mah carita moro manuk ya. Hiji lalaki ngadatangan cek urang mah ngala kana sayang manuk. Kulama aproho dina samangsa megar. Meureun harita sayang teh keur nog. Kulama aproho dina samangsa megar itu toir nogna. Ya hudu maka nyepeng nyanak si rojul parhoihi kana dua endogna ada lindog kolor ini endog manuk dicepeng tah dua endogna teh pasaka malaka ngalaporkeun cenah itiros isi rojul dalika toir ka itu manuk naon dalika toir itu manuk ilahi ku Allah laporan ta manuk teh nogna dicokot ma kana yap alumigame kana bihi kana emak pa auha maka ngawahyukeun saha Allah Gusti Allah ilaihi ka itu toir ngawahyukeun pek teh Gusti Allah ka itu manuk teh kieu cenah in ada keun we tenang cenah manuk in ada lamun balik deui itu si rajul pasa ahlukuhu maka rek ngaruksak cenah kuring ka itu si rajul keun ku kami dibalasna cek Gusti Allah teh manuk laporan pedah sayangna dicokot jeung nogna palama aproho kadina samangsa megar itu nog manuk horoja keluar naon dalika rojul jol deui teh aya datang deui keluar si lalaki kama seperti perkara kana nu bukti si rojul yahruju keluar palama kana maka dina samangsa bukti pitorikil qaryah di jalan hiji kampung laqaihu eta papangih cenah mangihan kaitu si rojul sahasa ilun anu nanya papangih jeung nu nanya nu menta manuk kekarageun naon meunang ngala papangih di jalan kampung dipenta tah keur dikikieu teh
nu ngalakna meureun arul kakarage boga manuk aya nu mentah hayangeun eta ku bageurna arul mangga atuh cenah yeuh aya hoyong mah tuh pa'a tohu maka maparinkeun si rojul ka itu sail kanu menta nah ieu rogipan kana roti bela roti lah kana maka bukti eta ma'ahu sarta si rojul yatagodahu yen sarapan isuk-isuk si rojul sumamado tus lewat hatta atar pikeun ka datang naon al-waqro tadi sayang manuk teh pawadoa terus we nyimpen si rojul salamahu kana taraje sulamahu kana taraje si rojul sumasoida terus we naik de si rojul paahoda maka nyokot si rojul alparkhayani kana dua enog nu tadi keker megar teh wa abawahuma jeung ari ibu ramana itu manuk nu dua teh kakar megar jalu jeung bikangna yang duroni ningalikeun we ilahi kasih rojul ketika nogna nu kakar megar dicokot teh inungna teh nyari caricing we naringalikeun cenah anak aing diculik cenah ku jelema pakola maka nyarita itu abawahuma ibu ramana manuk teh nyararios Robbana pangeran abdi sadaya innaka sanyana Gusti eta latuh lipu moal sulaya almiad kana perjanjian wa qad wa'adtana jeung tetela janji cenah Gusti ka abdi annaka sanyana Gusti eta tuhliku rek ngaruksak cenah ka hada ka ieu si rojul nu tadi ngalamanuk teh ida ada di mana-mana balik deui si rojul wa qad ada bari tetela geus balik deui cenah ayeuna si rojul pahoda tuluy nyokot si rojul parkhaina kana dua anak manuk kuring nu kakara megar teh walam tuhlikuhu geuning cenah teu ngaruksak cenah Gusti ka si rojul diantep geuning paauha maka ngawahyukeun saha Allah Gusti Allah ilaihi ma ka itu abawahuma ka jalu jeung bikangna manuk alam tak lama saur Allah ngawahyukeun teh nah teu apal anjeun duaan hei manuk nu jalu jeung bikang ani sanyana kuring la ahlaku moal rek ngaruksak cenah kuring ahadan ka hiji jalma tasoddaqo anu migawe sodakoh itu si man piyaumihi dina poenan si man bimita tisuin kalawan tingkah maot goreng moal cenah mal ujug-ujug ngamaotkeun ku pedah ngala manuk anak anjeun wahaka sareng ngahikayatkeun saha al Yafi'i Imam Yafi'i an Ja'far katempi ti Ja'far Abi Sulaiman qala bari nyarios Ja'far kana cariosan marortu ngaliwat kuring anak tegasna sayah wa Malik bin Dinar sareng Malik bin Dinar bil Basroh ka negara Basroh pabaina manahnu maka dina antara waktu ari kami naduru eta muter pihak eta tetep di Basroh marorna kaget ngaliwat cenah ka urang sarebi kosrin kalawan hiji gedong pila yuk malu anu keur digawean itu kosrin kaget cenah kara ningali gedung siga kieu keur digawean tah gedungna teh waidan sareng dina nalikana marorna sabun ari aya rinso lain sabun pada intinya sabun ari aya pamuda jalisun anu keur cali ku itu sabun maro aetu teu pernah ningali cenah kuring ahsana wajhi ahsana kana leuwih handsome kana leuwih ganteng nanana wajahna minhu tinimang itu sab waidan sareng dina nalikana ro ayatu huwa ari itu syab eta ya'muru nitah cenah syab bibina il qasri kana ngabangun gedong wa huwa sareng ari itu syab yaqulu eta nyarios syab ifalu sok cenah digarawe ulah kalah sing harulang kitu ifalu sok mari gawe cenah anjeun wasna'u jeung sok tegasna mari gawe anjeun Pakola maka nyarios li ka kuring samalikun Malik
amataro nah terang cenah anjeun ila hadas sabika ieu pamuda wa husni wajhiha jeung anu kasep cenah wajahna sab wa hirsihi jeung kasangsemna itu sab ada hadal binai kana ieu ngabangun masjid kasangserem pisan cenah eta mah pamuda teh hayang ngabangun masjid saha cenah cih kakara cenah kasep kitu wajahna ma ari naon ahwajuni anu leuwih mikabutuh ka kami ila an asala kana yen menta asalu menta kuring robi ka pangeran kuring yuhlisuhu menyelamatkan itu naon ka itu tadi teh sab pala alahu manawi cenah mudah-mudahan itu sab teh yaj'aluhu ngajadikeun sab kana itu binaan kana kosrin min syubabi ahlil jannah eta ti pirang-pirang pamuda na ahli jannah ya Ja'far he Ja'far udhul asup anjeun bina sarta kami ilaihi ka itu kosrin kana gedong can qala nyarios ngawalar saha Ja'far pada kholna terus we cenah asup kuring wasalamna sareng uluk salam kuring urang sadaya paroda terus ngawalar assalamu kana salam itu si sab walam ya'rif jeung teu apaleun sab malikan ka malik palama aropahu maka dina samang-samangsa apaleun cenah sab ka itu malik koma maka ngadeg itu sab ilahi ka malik faqala maka nyarios itu sabun pemuda ma ari naon eta hajatuka pangabutuh anjeun qala nyarios itu malik kam ari sabaraha loba nawaita nganiatan anjeun antun piko kana yen ngainpakeun anjeun ala hadal kosri kana ieu bangunan gedung sabaraha ngainpakeun ngenyieun gedung teh qala ngawaler itu sabun pamuda mi'ata alfi dirhamin kana 100.000 dirham kuring teh impak keur ieu gedung teh 100.000 dirham kira-kira mun ayeuna mah 1 miliar qala ngawaler itu si Malik naros deui ala tu'tini nahan teu maparinkeun cenah anjeun ka kami hadal malak kana ieu harta mun kekuringkeun we cenah daripada nyen gedung kieu mah padahu mangka nyimpan cenah kuring kana itu mal pihakihi dina hakna mal wa udmiru jeung nyimpan cenah kuring laka ka anjeun alallahi ka Gusti Allah aja wa jalla qasron kana gedung khairon eta leuwih hade min hadal qasri tinimang ieu gedung mun cenah kakuringkeun daripada dipake nyen gedung kieu mah biwildanihi kalawan pirang-pirang wildan budak ngorak di surga wahidamihi jeung ladena itu nah teh ladena wa kubaihi jeung kubahna wa khiyamihi jeung kemahna eta min yakuti hamro min yakutin tina yakut hamroa anu burum murosoan anu ditaretes bil jawahiri ku permata atau ku berlian turobuhu ari taneuhna itu binaan kosrin gedong eta Ja'faron Ja'faron cenah taneuhna wa mulatuhu jeung ari pelesteranana itu kosron almisku eta ku minyak misik ngadukna ge caina teh absaha eta anu leuwih lega min kosrika tinimang gedung anjeun hada nu ieu
layah ribu anu moal ruksak cenah layah masuhu anu moal aya nyabakan itu kosron naon yadani panangan walam yabnihi jeung teu ngabangun cenah kana itu kosron bi an qala rupana yen ngucap lahu ka itu saha tadi teh kosron kana la kosron saha al jalilu dat anu maha agung kun jadi anjeun cenah pakana maka tinemu pakola maka ngucap cenah itu satadi teh syab pakolani nyumponan cenah kuring alaila tadina peuting ieu wa bakri jeung dina isuk-isuk alaya ka kami godan dina isuk-isuk pakola maka nyarios itu Malik naam leres kola ngarios sah Ja'far pabata maka ngenong we cenah sah Malikun Malik wa huwa sareng ari Malik eta yu pakiru mikir-mikir pisabi dina ieu pamuda palamakana dina samang-samangsa bukti itu Malik pi wakti sahri dina waktu sahur da'a maka ngadua itu Malik paksaro kana leuwih loba minad du'a tinimang du'a tina du'a palam asbahna maka dina samang-samangsa subuh cenah kami godauna maka berangkat isuk-isuk kami paidan maka dina nalikana godauna bisabi kami eta sarta pamuda nu tadi teh jalisun barina calik palama ayana maka dina samang-samangsa ningali itu sab malikan ka Malik hasya maka senyum cenah itu sab ilaihi ka Malikan sumakola tuluy nyarita itu sab mak kana naon takul ngucapkeun anjeun pi mak dina perkara kulta nu ngucapkeun anjeun bil amsi dina waktu kamari kola nyarios itu Malik tab alu migawe anjeun kola kana itu sab naam mohon cenah pahdoro maka ngahadirkeun cenah itu si sab al badro kana wada'a jeung munut itu Malik bidawatin kana mangsi wakirtosin jeung kertas summa kataba terus nuliskeun itu si Malik bismillahirrahmanirrahim ditulis dina hiji kertas hada ari ieu ma eta perkara domina anu ngajamin sa Malik bin Dinar anu nyimpen sa Malik bin Dinar li pulanin bin pulanin pikeun mang pulan bin pulan cenah tulisan eta bismillahirrahmanirrahim ini sanyana kuring eta doman tu nyimpen cenah kuring laka pikeun anjeun alallahi ka Gusti Allah kosron kana ye gedong badala kosrika kalawan gaganti gedong anjeun bisipatihi kalawan sifatna kosri kama seperti perkara wasop tak nutos nyipatan anjeun kana itu kosri wajadatu sareng nambahan alallahi eta tetep ka Gusti Allah wastaraitu jeung meuli kuring laka ka anjeun bihadal mali ku ieu harta kosron kana gedong ciklek dibeuli cenah gedong teh pil jannati di surga absaha eta leuwih lega min kosrika tinimang gedong anjeun pidilin dina iuhna dolilin tur anu ngiuhanana bikurbil ajiji kalawan mika deheus kadat Allah anu maha mulia al jalili tur anu maha agung sumatowa tuluy nilepkeun cenah itu si Malik alkitaba kana tulisan terus ditilep-tilep tulisan bismillah tadi teh wadapaahu jeung maparinkeun itu Malik ka itu kitabah tulisan ila syabi ka pamuda dibikeun ka pamuda wa hamalna mawa we cenah kami almala kana harta pama amsi maka henteu na sore-sore sah Malikun itu si Malik hatta mabakia nepikeun ka teu nyesa indahu di saketeun itu Malik naon pau komik dari kutin saluhureun saukuran kut lailati kekuatan
lailatin samalam. Eta teh cenah teu nyesa caketeun si Malik naon kekuatan saukuran kekuatan sapeutingeun cenah. Wa ma'ata jeung teu datang ala sabika pamuda naon arbauna yauman 40 poe hatta wajada tepikeun kamangihan samalikun si Malik kitaban kana tulisan mauduan anu disimpen fil mihrobi dina pangimaran. indaman takola dina yen naon teh beres pinah itu si Malik min sholatil godati tina salat isuk-isuk salat subuh. Pahodahu mangkanya anak itu si Malik karena itu kitaban tulisan wanasarahu jeung mukakeun cenah karena itu kitaban paidan maka dinalikana nasarahu pidohrihi dina tongongna itu Malikan maktubun di ari tulisan bila madadin kalawan teu samar cenah hadihi ari ieu eta baroatun lulubaran minallahi ti Gusti Allah al azizi anu maha mulia al hakimi nu ngahukuman li Malik ibni dinarin ka Malik bin Dinar wa wafaina sareng boga nyumponan ka urang Allah ka urang sadaya ka urang asyaba ka pamuda al qasra kana gedongna alladzi domintu anu ngajamin kuring lahu ka itu syab wa ziyadata sab'ina jeung nambahan kana 70 nanana dopan lipatanana qala nyarios itu Ja'far rawi tadi pabakia mangka nyesa samalikun punten bakia naon maluka harta anjeun mutaajiban bari nu aneh cenah. Wa hoda sareng nyanak itu Malik alkitab kana tulisan pakumna maka ngadeg cenah kuring pada habna terus berangkat kuring ilal manjili sabi ka bumi na itu pamuda. Paidan maka dinalikeun dahabna albabu ari lawangna teh masdudun eta ditulakan ditutupan wal buka ujeng ceurik kitu si sabi dari di imahna pakulna maka ngucap kami ma ari naon paala migawe saasabu pamuda qalu nyarita itu kaum mata cenah tos maot itu sab bil amsi kamari pas di hadiran di tiang teh cenah nah geus maot si pamuda nu tadi teh pahdorona maka ngahadiran kami al-gosila kana ngadusan pakulna maka nyarita nah non nyarios kuring lahu ka itu gosil anta ari anjeun eta gosal tahu ngadusan anjeun ka itu gosil qala naam nah anjeun can ngadusanna teh mohon qala nyarios Malikun Malik bin Dinar pahadisna maka nyarioskeun ka urang sada kaifa sonata eta kumaha cenah migawe anjeun ngadusanana qala nyarios itu gosil qala nyarios deui li ka kami qoblal mauti dina sameh maut idamata di mana-mana maut wa kapantani sareng ngapanan anjeun ka kami paj'al maka ngajadikeun anjeun hadal kitaba kana ieu surat tulisan min kapani tina kapan kuring wa badani jeung badan kuring paja'al tu maka ngajadikeun kuring alkitaba kana tulisan tadi tulisan bismillah teh disimpen baina kapanihi di antara kapana itu pamuda sab wa badanihi jeung badana itu sab wadapan tuhu jeung ngubur we cenah kuring ka sab mahu sartana itu kitaban pahroja maka keluar saha Malikun non Malik
Oh punten paurija maka ngaluarkeun sa Malik alkitab kana tulisan tadi pakola maka narosal gosilu anu ngadusan tadi hadal kitab ari ieu tulisan teh eta biainihi kalawan datna kitab tulisan ieu mah waladi sareng ari perkara qobadahu anu nyepeng kana itu ladi laqad ja'altuhu yakin teh terang ngajadikeun kuring kana itu kitaban baina kapanihi antara kain kapana itu sab wa badanihi jeung badana sab biadaya dicepeng dina tangan kami qala nyarios Ja'far pakasaro maka loba cenah naon albuka careurik pakoma maka ngadeg saha sabun ahor pamuda nu sejen pakola maka nyarita itu sabun ahor ya Malik he Malik khud nyanak cenah anjeun mini ti kuring mi'atai alfi dinarin kana 200.000 dinar wadman jeung kudu nanggung cenah anjeun lika kuring mislahada kana misil seperti ieu syab pakola maka nyarios itu Malik bin Dinar haihata jauh temenan kana bukti naon makana bukti naon wapatna perkara pata nu porot ieu ma wallahu sareng ari Allah yahkumu atu ngahukuman mak kana perkara yuridu nu ngarasakeun Allah kana ma qala ngadauh itu Ja'far rawi pakana maka bukti sah Malik bin Dinar kullama dakaro dina samang-samangsa eling ingeteun deui saha ashabu pamuda baka maka nangis cenah wadaa jeung ngaduakeun itu Malik lahu ka itu syab wa hukiya sareng dihikayatkeun aya don deui an Ja'far bin Hitob katampi ti Ja'far bin Hitob qala nyarios Ja'far wa qopa ngadeg we cenah ge ala babi atas pintu kuring saha sailun anu menta aya nu menta cek urang ngajega we dina lawang panto pakul tu maka naros kuring li Zawjati ka garwa kuring hal ma'aki sayun nah eta tetep sarta anjeun aya sesuatu cenah sugan aya receh 1000 2000 mah qolat ari pek teh nyarios cenah itu Zawjah naam arba'u baydotin aya cenah ge naon aya 4 nog teu aya cenah artos mah aya ge nog 4 siki pakul tu maka naros kuring idpa'i hinna sok we cenah bikeun 4 nog eta lisa ili kanu menta papa alat ngagugu we migawe itu imroah Zawjah palaman soropa dina samang-samangsa ngaleos saha asailu nu menta tadi ahda mangka ngahadiahkeun itu sail ilayya ka kuring punten ahda maka ngahadiahkeun ilayya ka kuring saha ba'du ikhwani sapalihna pirang-pirang dulur kuring mihlatan kana hiji wadah piha anu eta tetep dina mihlah bayadun ari aya endog pakul tu mangka ngucap kuring li Zawjati ka garwa kuring kam ari sabaraha piha eta tetep dina itu mihlah min baydotin naon nyata nogna sabar hiji cenah dina wadah nog teh pakolat maka nyarios itu Zawjah salasuna baydotan aya 30 nog cenah Kang pakul tu maka naros kuring lah ka Zawjah wai haki kaget cilaka cenah anjeun ataiti maparinkeun cenah anjeun as-saila kanu menta tadi arba'a baydotin kana 4 ongkoh cenah 4 mikeun teh cenah nah geuning jadi 30 wajaaki jeung datang cenah ka anjeun naon salasuna 30 ayeuna eta di mana hisabu hada ari hitungan ieu biasana mah cenah kieu lamun nyodakohkeun 4 engke teh sok jadi 40 kan berlipat-lipat teh nah cenah ieu mah engko nyadahkeun 4 tapi jadi kur 30 nah pakolat mangka nyarios itu Zawjah hiya ari baydot pirang-pirang endog eta arbauna 40 cenah Kang
ila an asaro kecuali yen anu 10 mah maksurot eta pareupes. Oh ternyata bener eusina dina wadah teh nog teh 40 ngan pedah nu 30 mah salamet nu 10 deui mah pareupes jadi diitungna teh 30. Pakultu laha ngucap kuring laha ka jaujah wae anaeh naon teh wakila sareng ditaroskeun pi hadil hikayati dina hikayat naon kanat bukti itu jaujah bukti naon salah sun tilu minal baydi tina endog aladi atot anu mere itu jaujah asaila kanu menta sohihatun eta alus teu pareupes wawahidatun sareng ari nu sahiji eta maksuratun peupeus paingan atuh tadi waktu mere na kanu menta teh 4 nog teh ngan nu hiji mah peupeus. Jadi digentianana teh tina ladang sedekah eta ku berlipat gandana jadi 40 ngan nu 30 mah teu peupeus nu 10 pareupes. Pajaa maka datang bikuli wahidatin saban-saban sahiji min hunatina itu baido isrun naon 10 ala sifatiha netepan kana sifatna itu kul wahidah. Wahaka sareng ngahikayatkeun aidon deui anis sibli katampi ti sibli qala bari nyarios sibli horojtu kaluar kuring data yaumin dina hiji poe uridu bari ngarepkeun kuring albadiyata ka hiji tegalan kalapangan paro ayatu maka ningali kuring saban ka hiji pamuda deui wae sogirosini anu ngora keneh usiana nahilul jismi anu kurus awakna duka parahan duka saha eta init ka hiji lapang ningali hiji pamuda umurna sahanapeun leutik keneh cenah anu begang awakna teh asa terus kusut cenah agbaro terus naon beletuk ku kekebul alaihi atas itu sab naon siabun pakaianana beletuk ku belebu risatun tur butut cenah bajuna teh wahwa sareng ari itu sab eta jalisun keur calik we pil jabanati dina hiji kuburan naon eta teh mim naon iya nya yamrogu ngosod itu si sab hodaihi kana pipina bainal kuburi di antara kuburan ngosod pipi di antara kuburan tah waja'ala sereng tumandang cenah itu si sab tadi pamuda yarmiku eta naon teh luak liuk cek urang mah as-sama ka langit sakapeung ngaliuk ka langit tarotan sakapeung ba'da tarotin dina sakapeung liuk ret ka langit ret ka ditu ret ka dieu ulak ilik cek urang wayahriku jeung kunyam-kunyem ngusak musik itu sab sapataihi kana lambaina itu sab wayasilu jeung ngocor naon addumu pirang-pirang cisocana min ainaihi tina dua socana itu sab ngocor ngecelak cenah cisocana teh wahwa sareng ari tu sab eta mustagrikun anu nungkulkeun pi doa dina ngadua saking kuhusuna nungkulkeun doa tepikeun ka ngecelak cimata duana pi doa dina ngadua wadikri jeung dikir wal istighfari jeung istighfar walayas giluhu jeung teu nyibukeun kitu sab naon sagilu nu nyibukeun ani tasbih tina nyucikeun maca tasbih wa taqdisi sareng bersihkeun nyucikeun wa tahmidi sareng muji wa tamjidi jeung ngagungkeun wa ta'zimi jeung tegasna ngagungkeun palamaro ayatu maka samang-samangsa ningali kuring asyaba ka pemuda alatil kahalati bari tetep
ke atas itu tingkahna malat eta condong naon nafsi diri kuring ilaihi ka itu sab wa tobat jeung sae cenah alali qaihi karena patepangna itu sab pataroktu maka ninggalkeun cenah kuring at-tariqa kana jalan allati aruhu anu berangkat cenah kuring alaihi atas lati wa qasadtu jeung neja kuring ngamaksud nahwahu kana arah-arah itu sab maka ngadeukeutan palamaro-ani maka dina samang-sama ninggal itu sab ka kami pek teh ngareret cenah melong akbal tu terus bari madap cenah kuring ilaih ka itu sab ngadeukeutan intahado maka hudang cenah min makanihi tina tempatna itu sab wa qoma sareng hudang yusab yamsi barina lempang hariban bari kabur disampeurkeun teh pas apadeung kalah kabur minni ti kuring panahatu maka hudang we cenah ge naon nafsi diri kuring pitibaihi terus nuturkeun itu sab la ali mudah-mudahan we cenah ulhikuhu nyusul kuring ka itu sab palam akdir maka teu kuat teu mampu cenah kuring ala idrokihi kana nyusulna itu sab disusul-susul teh teu kasusul pakultu maka ngucap kuring lahu ka itu sab ribkon barina tenang-tenang ya waliyallah ya waliyallah pakola maka ngawalar itu sab Allah demi Allah cenah kul tu ngucap kuring bihaqihi kalawan hakna Allah ilama sobarta kecuali en sobar anjeun pasaro maka isarah itu sab bi asobihi kalawan pirang-pirang ramona sab la moal mangihan cenah kuring mah la alu moal migawe kuring wa qala sareng ngucap itu sab Allahi demi Allah pakultu maka naros kuring in kana lamun bukti hakkon eta hak naon mak perkara takul ngucapkeun anjeun pa arini maka ningalikeun cenah anjeun ka kami sidqoka kana jujurna anjeun ma Allahi sarta Gusti Allah panada maka ngundang itu sabi sautin kalawan sora alin aya mang alin alin teh anu tarik ya Allah tah ngagerona teh ya Allah ya Allah pawakoa maka labuh tah pil ardi murag pil ardi dina taneuh magsian bari kapiuhan alaihi itu sab pada naotu maka ngadeuketan we cenah kuring minhu itu sab waharok tuhu jeung ngusikeun cenah kuring kitu sab paidan dinalikana harok tuhu huwa ari itu sab maitun eta maot min saatihi tina waktuna itu sab nah pas murag teu usik-usik deui dihudangkeun efek teh sing horeng maot pawaham tu mangka nyangka cenah kuring mindalika tina itu maitun wa ta'ajab tu jeung kaget cenah kuring min halihi tina tingkana itu sab wasidkihi jeung benerna sab ma Allahi sarta Allah taala wa qultu sareng ngucap kuring yahtasu nangtukeun cenah Allah bi rahmati kalawan rahmat Allah man kajalma yasa nu ngarsakeun Allah wa qultu sareng ngucap kuring la haula wala quwata illa billahil aliyil adim sumataroktuhu tuluy ninggalkeun cenah kuring ka itu sab bi mawdihi dina tempat nasab wasirtu sareng berangkat kuring ila hayyin ka zaman nu hirup neangan jalma cenah minta bantuan ka nu hirup min ahyail arabi ti pirang-pirang nu harupna urang Arab sugan we cenah aya jalma neangan minta bantuan la khoda yakin nek nyanak cenah kuring pi jihajihi kana ngarumatna itu sab wa islahi sanihi jeung mereskeun kalakuanana itu sab palamarojatu maka dina samang-samang balik cenah kuring ilai ka itu sab hajaba pek teh kahalangan itu sab aniti kuring patolab tuhu maka neangan cenah kuring ka itu sab pek teh teu kapangih tanggal leungit ongko tadi tegas maot cenah pek teh leungit teu kapangih di teangan teh pil makani di teangan neangan ka itu sab dina hiji tempat palam ajidu maka teu mangihan kuring lahu ka itu sab asaron kana tapakna tapi leungit cenah
Wala sami itu jeung teu nguping cenah kuring lahu ka itu khobaron kana beritana pabakoetu maka tetep kuring mutahayyiron barina bingung cenah tadi tegas maot ditinggalkeun sakedeung neangan jalma sugan teh pek teh diteang digeus eueuh cenah diteang disusul-sul eueuh wa qultu sareng ngucap kuring hajaba kahalangan aniti kuring naon hadasabu ieu pamuda waman sareng ari sajalma sabakoni anu mayeunan siman ka kami ilaih ka itu syab pasami tu maka nguping kuring qailan kan ngucap yaqulu bari ngucap itu qail li ka kuring ya sibli he sibli qad kapayatu tetela nyukupkeun cenah kuring amrol pata kana ieu urusan pamuda wama tu jeung wama tawalahu jeung ngarumat ngurus cenah ka itu syab illa jeung henteu ngarumat wama jeung henteu tawalahu ngarumat ka itu syab illal malaikatu angin sah malaikat paalaika maka eta netepang ka anjeun anta tegasna anjeun bi ibadati rabbika fokus we cenah anjeun mah ibadah ka pangeran anjeun wa aksir jeung kudu ngalobakeun anjeun as-shadaqata kana sedekah min malika tina harta anjeun pama maka henteu balago dugi saha alpata ieu pamuda makana perkara balago nugi illa bisidqati bisodaqatihi kecuali kalawan sodakohna itu syab yauman dina hiji poe pidahri dina sataun pakultu maka nyarios kuring saal tuka nyuhun cenah nyuhunkeun Gusti ka abdi ka Gusti saal tuka nyuhunkeun abdi ka Gusti billahi ka Gusti Allah ala akhbartani nah henteu ngabejakeun cenah anjeun ka kami bisodaqati kalawan sedekahna itu syab yauman dina hiji poe pidahri dina sataun ma ari naon hiya ari itu sedekah faqala maka nyarios itu si qail ya sibli he sibli inna hadal pata yeuh kieu cenah lakona teh inna hadal pata sanyana ieu pamuda teh kana bukti pata pi awali umrihi dimimiti umurna eta patan teh mudniban berdosa mimiti umur dewasa na teh cenah berdosa asian maksiat pasikon tur pasek janian tur sok ngarojok liang orok zina pa'arodo maka naon ngasongkeun cenah sah Allah Gusti Allah alaihi ka itu patan pamuda ru'yan kana impian tah mimiti nama pamuda eta teh cenah baheula mimiti umurna teh tukang dosa tukang maksiat jaba pasek jaba tukang zina ngan Allah ngasongkeun cenah mere ka eta si patan pamuda ru'yan kana hiji impian abja'athu anu matak ngagetkeun itu ru'yan kasih itu patan wa aqlaqathu jeung matak ngahudangkeun cenah itu ru'yan ka patan wahya sareng ari itu ru'yan annahu sanyana itu patan eta ro'a ningali ngimpi itu si patan pil manami dina keur kulemna ihlil naon teh ihlilihi ihlayalihi kana liang sirit aduh dina impian ditingalikeun ku Gusti Allah liang siritna diboretekeun qad roja'a tetela balik deui itu naon tadi ihlil subanan jadi orai wadaro jeung muter cenah itu suban bipihi dina bahamna itu si patan suma inahu saknyana itu kalakuan atlaqo eta di naon cenah teh dilepaskeun
utliko dilepaskeun itu suban min pihi tina bahamna itu sipatan. Naonlah bunari untab-untabna seuneu. Pahrokothu maka ngabakar itu nar ka itu patan pamuda. Hatta ada tepi jadi itu patan eta kalpah mati seperti arang gosong. Al saudai anu hideung atau puguh we kaluar seuneu tina baham dina impianana teh bari kaluar naon liang siritna diboretekeun. Pakoma maka ngadeg itu patan pajaan barina kaget reuas maruban bari nu sieun wahroja jeung kaluar patan paron barina kabur binapsihi ku dirina itu patan mustagilan bari nu katungkul bi ibadati rabbihi tah tidinya mimiti nyatana ibadah ka pangeranna patan. Walau sareng eta tetep ka itu patan al yauma dina ieu poe munduroj ila taatihi timimiti balikna deui taat rabbihi ka pangeranna patan. Isnata asyarota ari 12 sanatan naonana taunna 12 tahun cenata ibadahna teh. Wahwa sareng ari tupatan ala halati tadarrui bari netepan kana tingkah DP wal khusyu'i jeung khusyuk salami 12 tahun teh. Pala makana maka dina samang-samangsa bukti waktu amsi eta kamari wakopa ngadeg lahu ka itu patan sah sailun anu menta saala menta sail ka itu patan ku tayaumihi kana kakuatan sapoe eunana itu sail. Pakhola maka ngudar itu patan siabahu kana pakeana patan wasallamaha jeung nguluk salam cenah naon wasallamaha jeung masrahkeun cenah patan kana itu siap ilahi ka itu sail. Papariha maka bungaheun saha sailu anu menta bidalika kalawan itu mu'ti anu dibere anu dibikeun wabasato sareng meberkeun cenah itu sail kapaihi kana dampalna itu sail. Wada'a sareng ngadua sailahu kapatan bil magfirati kalawan panghampura. Paajaba maka ngajawab saha Allah Gusti Allah du'aahu kana duana itu sail pihi di itu patan. Bibarkati sodakoti kalawan di ijabah duana teh ku barokahna sodakoh. Allati anu parrohahu anu matak ngabungahkeun itu lati kait patan kaitu lati biha ku sabab itu lati kama jaa seperti perkara geus datang pil hadis dina hadis igtanimu kudu ngalap untung cenah anjeun dakwatas saili kana pangdoa na jalma nu menta jajaluk nu mementa pepenta kudu ngalap untung lamun seug aya jalma nu jajaluk menta balas butuh heg dibere heg terus ngaduakeun inda parhati kolbihi dinalika bungah naon parhatin dinalika bungah naon kolbuhu hatena sail bis sodakoti ku sodakoh bungaheun di mana-mana bere-bere sodakoh teh tah eta cenah doa bakal diijabah ku Gusti Allah. Khotimatun ari ieu eta hiji pamungkas pimadhi sakhoi anu tetep dina ngalemna sifat berehan atawa bageran wal judi tegesna judi online lain judi online wal judi jeung tegesna berehan sami barahan bageran. Ahroja ngaluarkeun saha al Bukhari Imam Bukhari wal Baihaqi sareng Imam Baihaqi kana hadis as-sakhau ari sifat koret punten. As-sakhau ari barahan, sifat barahan. Eta sajaratun hiji tangkal min asjaril jannati anu tetep tina pirang-pirang tangkal surga. Agsonuha ari pirang-pirang dahana itu sajaroh. Eta mutadaliyatun anu ngarumbay.
bid dunya ka dunya. Paman mangkarisa jalma yakhudu anu nyanak si eman bigusnin kana hiji dahan min hatina sajaroh kodahu maka nungtun cenah ka itu si jalma naon dalikal gusnu itu dahan ilal jannati ka surga. Wal bukhlu sareng ari sifat koret bin medit buntut kasiran mereket jahe merege hese. Ari sifat koret eta sajarotun hiji tangkal min asjarin nari anu tetep tina pirang-pirang tatangkalan naraka. Matak ulah koret ya. Agsonuha anu ari pirang-pirang dahana itu asjar sajaroh eta mutadaliyatun ngarumbai ila dunya ka dunya. Paman mangkarisa jalma yahudu anu nyanak si iman bigusnin kana hiji dahan min agsoniha anu tetep tina pirang-pirang dahana itu sajarah kodahu maka nungtun ka itu si iman naon dalikal gusnu itu dahan ila nari kana naraka. Itu cenah sifat bageran berehan teh eta hiji tangkal nu tetep tina pirang-pirang tangkalna surga. Dahana na teh eta ngarumbai cenah ka dunya. Sahaja mah nu nyepeng kana eta dahan barahan nu ngarumbai ti surga teh bakal nungtun eta si dahan ka surga na Allah Subhanahu wa taala. Ngan sabalikna ari nu koret mah eta sifat koret teh hiji tangkal ti pirang-pirang tangkal neraka. Dahana teh ngarumbai ka mana? Ka dunya. Sajama nu nyepeng kana eta dahan ka sifat koret teh tina pirang-pirang dahana maka nungtun eta kasih jalma naon dalikal gusnu itu dahan ka neraka. Gitu. Wabnu Adi sareng ngaluarkeun Ibnu Adi al jannatu ari surga darul askhiyai eta tempat pirang-pirang jalma anu barahan surga teh tempatna pirang-pirang jalma anu bager nu barahan. Wa Tabrani sareng ngaluarkeun Imam Tabrani annapil jannati sanyana eta tetep di surga baitan aya hiji rumah yuqalu anu diucapkeun lahu kana itu baitan naon baitul askhiyai rumah jalma pirang-pirang jalma anu barahan. Wa Tirmidzi sareng ngaluarkeun Imam Tirmidzi wal Baihaqi sareng Imam Baihaqi kana hadis as-sakhiyu ari jalma anu barahan qaribun minallah eta deukeut ti Gusti Allah. Qaribun minan nasi nu deukeut ti manusia. Qaribun minal jannati deukeut tina surga. Ba'idun minan nari jauh tina neraka. Wal bakhilu sareng ari si bakhil kada ngaran budak ulah bakhilnya koret ngaran. Wal bakhilu sareng ari nu koret ba'idun eta jauh minallahi ti Gusti Allah. Jauh ti Gusti Allah ba'idun sareng jauh minan nasi ti manusia. Ba'idun anu jauh minal jannati ti surga qaribun anu deukeut minan nari tina neraka. Wal jahilu asahiu ari jalma nu bodo anu barahan bodo ngan bager bodo ngan barahan ahabu eta leuwih dipika cinta ilallahi mungguh Allah min abidin tinimang jawa nu purah ibadah bakhilun anu medit koret buntut kasiran mereket jahe merege hese keur mah bodo koret teuy. Allahu akbar. Ta eta teh jalma nu bodo tapi barahan bageran leuwih dibika cinta mungguh Allah tinimang jalma nu purah getol ibadah tapi koret. Wa qala sareng ngadawuh ngucap sa Salman Al Farisi ida mata di mana-mana maot sa asakhiu jalma nu barahan di mana-mana maot qolat nyarios naon al ardu bumi
wal hapadotu jeung malaikat hapadoh. Ya Robbi he pangeran kuring, tajawaju ngahapunten, muga ngahapunten cenah Gusti an abdika ti hamba Gusti bisa khoihi ku sabab barahana itu si abdi di dunia. Mugi ngahampura cenah Gusti ka hamba Gusti kalawan sabab barahanana di dunia. Ceuk saha teh? Ceuk taneuh jeung ceuk malaikat hapadoh. Ngan sabalikna wa idamata sareng di mana-mana maot saha al bakhilu jalma nu koret qolat mangka nyarita itu ardu wal hapadoh jeung malaikat hapadoh. Allahumma ya Allah ujub mugi ngahalangan cenah Gusti hadal abdi ka ieu hiji abdi anil jannati ti surga, halangan cenah Gusti lah nu kieu mah ti surga. Kama hajaba ibadika seperti geus ngahalanganana itu si bakhil kana ibadah ka Gusti. Amma tina perkara piadihi anu tetep dina leungeunna itu si bakhil mina dunia ti dunia. Faqad soha sareng tetelah soheh naon anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana bukti eta ajwadun, kana bukti Rasul eta ajwaduman pang barahan-barahana jalma. Rasul teh ajwaduman pang barahan-barahana jalma. Minarihi tinimang angin al mursilati anu dihembuskeun. Wasoha jeung soheh aya don deui naon annahu sanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lama marido eta dina samang-samangsa teu damang Kangjeng Nabi kana bukti Kangjeng Nabi indahu caketeun Kangjeng Nabi geura cenah ku bageura-bageurna Kangjeng Nabi. Dina samang-samangsa Kangjeng Nabi teu damang teh caketeunana sab'atu dananir ngan gaduheun 7 pirang-pirang dinar. Pa amaro tuluy marentah Kangjeng Nabi Aisyah tak kasiti Aisyah garwana antu tiaha kana yen maparinkeun Aisyah kana itu sab'ah dinar dananir li aliyin piwarang pangmasihkeun ka Sayyidina Ali ka mantuna. Naon dipasikeun teh liyata sodako karena yen nyodakohkeun cenah Ali biha ku itu sab'ah. Pasta golat mangka sibuk cenah katungkul Siti Aisyah. Bigmaihi ku kapiuhana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi teh teu emuteun tah. Pakana maka bukti Kangjeng Nabi kulama apako dina samang-samangsa na damang deui Kangjeng Nabi. Amaro maka miwarang deui Kangjeng Nabi bidalika kalawan itu antu tiaha hatta totha nepikeun kamaparinkeun cenah Aisyah kana itu sab'ah tadi sab'atu dananir li aliin ka Sayyidina Ali. Paamsat maka sore-sore cenah Aisyah lailata mautihi dina wengian maut Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dina samangsa wengian sore-sorena maot Kangjeng Nabi walaesa jeung teu aya indah eta di Siti Aisyah naon sayun hiji perkara teu gaduh naon-naon cek urang mah nalika maot Kangjeng Nabi teh. Pah tajabat mangkami kabutuh cenah Aisyah 5 sobihi pikeun lampu damar. Para salat terus ngutus miwarang Siti Aisyah ila mraatin ka hiji istri min nisaihi nu tetep ti pirang-pirang istrina Kangjeng Nabi miwarang ka istri nu sanes. Tatlubu anu neangan cenah itu neangan cenah itu sata teh. Aisyah min hati itu mar'ah samanan kana minyak. Siti Aisyah miwarang ka istri Rasul nu sanesna pangmilarenkeun minyak cenah ieu damar teh aya lampuan artos tadi sakitu-kituna dipiwarang disodakohkeun ceurengkeun teu gaduh minyak-minyak acan saking barahana Kangjeng Nabi.
wa qala sareng ngucap ngadawuh sah Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kana cariosan amarona miwarang ka urang saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna tasaddaqo kana yen midamel sedekah cenah urang pawa pakok maka metukan cenah nondalika itu amarona malan kana harta indi nu tetep di kami pakultu maka ngucap kuring kana cariosan al yauma dina poe ieu asbaqo parantos mayunan cenah Abu Bakar ka Abu Bakar radhiyallahu anhu in sabaqathu lamun mayunan cenah ge sabaqtuhu lamun mayunan kuring kana itu Abu Bakar yauman dina poe ieu pajitu mangka rek dongkap kuring binispin mawa saparo binispi mali saparo harta kuring Pakola maka nyariosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana cariosan ma abqaita ma kana naon abqaita nyesakeun cenah anjeun di ahlika pikeun keluarga anjeun lamun seug dibikeun saparona cenah nyesakeun teu keur keluarga anjeun pakultu maka ngawalar kuring kana cariosan mislahu kana saumpamana itu tadi jita binisimalin Pa'ata maka datang sah Abu Bakrin radhiyallahu anhu bikulli malihi kalawan mawa sakabeh hartana Abu Bakar. Pakola maka ngucap sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana cariosan ma ari naon Abu Qaita nyesakeun anjeun li ahlika pikeun keluarga anjeun qala ngawaler itu Abu Bakar Abu Qaita nyesakeun kuring lahum ka ahlik Allah sareng ka Gusti Allah wa rasulahu sareng ka rasulna Allah pakultu maka nyarios kuring la usabikuka ante mayunan cenah kuring ka anjeun bisain kana ji perkara abadan forever abadan selamanya warwa at-Tabrani wallahu a'lam bishawab.